Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa anu mana Mang Jaya ayeuna bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Hayam Beunghar. Ieu dongeng karangan Kileksa teu karaos ayeunantos nincak bagian ka-10. Mangga tu para mitra wilujeng ngadangukeun mugi acara katampi kalain kabingahan carios nyambung judulna Hayam Beunghar karangan Kileksa dina bagian ka-10. Mitra anu mulia kajadian nyata aya di imah Nabi Iting. Harita kurunyung aya hiji awewe geus kolot nyamperkeun ka imah Nabi Iting. Para wargi anu mulia sareng ka dapur terus ngajanteng deukeut Bi Iting anu keur nutu melong siga nu panasaran pok nanya. Keur nutuan naon Bi Iting meuni jongjon kitu? Cenah aturet Bi Iting ngagig kagigir. Barang breh aya nu nangtung bari melong nutuna eureun. Terima oma iya ke nutuan gaplek rek diawu keur mara barudak na bade ka mana atuh bade naon mah acara leuwas teuing ieu teh Iting reuwas bisi aya beja nu teu hade keur dirina. Ulin we atuh bibi di imah teh teu aya pagawean keur naon barudak meuni rame kitu. Teh nu ngasuh naon bibi cek mah omah bari geuleug hayang nempok ka jero imah dina jandela. Lah dasar barudak pagawean ribut jeung careuri kitu we atuh geuning tah. Daya pisan robahna meni ganeng jeung hariwang matak jengkel jeung matak gering kana awak mudahin anak sorangan malah dibubura cek Bi Iting nembrakeun eusi hatena nu memang jengkel ku anak. Ulah kitu bibi adapna ari seueur putra mah da kitu karasana risi jeung riweuh keur buraina matak jengkel matak pantes pisan lamun pamarentah ngayakeun aturan kula warga berencana. Maksudna mah sangkan ulah aya kajadian jiga kieu sangkan indungna sehat anakna kaurus pake jeung daharna kacumponan pendidikanana kaperhatikeun sabab aringan saeutik mah moal kabur teuing siga nu loba watasna cukup dua lalaki jeung awewe ge sarua bae rek duanan awewe rek duanan lalaki teu jadi urusan nu penting mah anak dijujurkeun. Sakitu cek aturan teh bibi cek mah omah para mitra meuli capetang manehna mah can lila milu kumpulan di desa meunang beja meunaan kabeh ari Bi Iting teu milu lantaran riweuh ku anak jeung kabur mikiran salaki atuh teu kanyahoan teu nyahoan nya mah kuring lah geus kungsi ngadengekeun hal eta teh malah mah kieu lagi kungsi aya nu ngajak dan can ditarima da can kaharti pisan atuh nah kumaha atuh teh mah Bi Iting jadi penasaran aya geunyaho. Hampura bibi mah teh pohoan teu bisa nerangkeun nu leuwih jelas dalam mun bibi datang mah basa kumpulan meureun moal kudu nanyakeun deui sabab harita dibere katerangan nu jelas pisan. Tapi najan kitu oge lamun bibi aya kahayang mah buru-buru we tepungan ibu bulan garwana Pak RK anjeunna jadi petugas di lemur ieu tah didinya katerangan lengkep mah. Syukur lamun bibi hayang asup kula warga berencana memang kudu kitu. Anak 5 ulah ditamahan deui urus we sing bener-bener. Watesan ayeuna mah ngarah ka urus anu geus aya. Ulah jiga ayeuna sabab urang ngajuru deui matangtu kana ripuhna. Biaya namahan uruseun namahan. Sedengkeun penghasilan salaki teu namahan pan matak berat teh. Cek mah omah beuki capetan. Panon melong ka Bi Iting bari pepeta Bi Iting ungut-ungutan manehna ngarti kana beja ti mah omah. Nuhun pisan kana pepelingna keun ke marek nepungan ka ibu RK. Da kuring hayang asup KB dan nya atuh mah penghasilan salaki teh teu salilana namahan komo salaki kuring mah boro-boro namahan malah kalah kaleungit ayeuna teh. Leungit asa teu popogo na aya naon leungit teh atuh jelema atawa penghasilanana. Keun mah urang aral bibi da geus kitu kanyataanana.
salaki gitu sing sabar kayak salaki gitu mah sing sabar we anak geulai sing tawakal geus bohongan urang ayeuna diusot teh dan kemah geus teh moal burung nalang ka urang cek mah omah dari pisan ngomongna teu karasaeun yen manehna ngaganggu kana pagawean biiting nutu teu anggeus-anggeus nya bener mah ayeuna ripuh teh keur leutik dan kemah duka teuing nalang soteh mun keur leutik mah hade atikan dari teu kaurus mah kumaha atuh komo kuring mah ayeuna estu keur nalang sapisang teh sempek mincak semplak kitu salaki lain sababoga salaki ukur ngaranna wungkul tara daek usaha tara daek ngurus budak mun digeunggeureukkeun sok kalah kamuncereng ari digetrik-getrik sok kalah ngaharengan matak bingung jeung beak harepan malah ayeuna ge leungit jelemana geus di kamari teh balik-balik ka imah cek biiting sakalian bebeja kama omah yen manehanana geus riweuh bener-bener atuh mah omah teh mending ngahulem watireun ka biiting anu memang tanyahoan ku manehna hirup teh balangsak pisan wayahna we bibi sing sabar sakitu mah buat teuing ieu teh hiji gogoda pikeun yang hareupan kasenangan sabab cek omong kolot oge samang-samang sahiji jalma rek mami senang sok diuji heula ku katunggaraan mun urang lulus dina eta cobaan tinangtu bakal pinangih jeung kasenangan tah kitu cikolot ge bibi sugan we bibi ge kitu ayeuna lara balangsak sugan ke mah aya unakna ulah ngan kieu bae atuh perkara salaki nu leungit ulah dipika sedih buat teuing keur usaha buat teuing keur neangan pakasaban keur nyumponan pangabutuh urang tah kitu cek mah omah ngababaraha teh biiting sangkan teu nguluh teuing tapi kana hate biiting teu asup lantaran tetep karasana sedih jeung peurih harapan kuring kitu mah tapi da ieu mah jalanna ge geus goreng lantaran teu puguh leosna lain ini tisa ini tinitna nah kumaha kitu punung eta mah kumaha asa teu kaharti teuing mah omah beuki teu ngartieun panon melong ka biiting bener mah punung kang kamin teh samalah mah dititah init ku indung kuring sabab tas pasea heula di pawon biiting bebeja terus terang lantaran hal eta jadi bangbaluh kana hate mun teu dibejakeun ka batur kalah namahan berat atuh ayeuna mah teu asa-asa deui lantaran asa boga keur pakukumaha keur ngabudalkeun eusi hate oh jadi kitu na kumaha mimitina jeung naon sababna bet bisa kitu mah omah colohok teu ngarti kana mimitina ari kana kalakuan mang kami mah omah teh geus apaleun ngan kana lalakon pasea jeung mitoha mah teh nyahoeun nu matak meuni kaget barang ngadeng kitu teh kieu mah omah kamari teh isuk-isuk indung kuring datang ka dieu panjana mah rek ngirim beas we jiga biasana tapi kabuktian mah kalah kanyarekan kang kami nu akhirna salaki kuring ditunung atuh harita keneh kang kami ini nya nepi ka ayeuna can balik-balik kuring teh susah sabab keur sangsara balangsak salaki ge kalah kaeuweung atuh beuki berat we mak teu aya pamuntangan cek biiting bari ngalima hatena karasa nyeri jeung peurih asa hirupang sia-siana jadi teuing bibi kade sing kuat nahan parasaan sing lulus dina nyanghareupan cocoba sabab eta teh bogoda pikeun muji kakuatan hati jeung batin biiting omah obongan mah ieu teh ulah digugu sabab bisi jadi mamala ka urangna oge ulah amok ka indung da matak kitu ge meureun nyaah ka anak jeung incu pokona mah sing sabar tawakal ulah aral subaha dina ngalakonan dodojakeun sugan jaga mah senang jalana mah kumaha bae ngan mah panasaran nah ngomong naon atuh ka mah ieu teh bibi cik mah omah dari pisan nyaan watireun ka biiting ngutungana kuring mah teu bisa naon-naon da indung mah terus ngaleos ari salaki biiting kumaha ngomongna da meureun mah ari narima perlakuan kitu mah sahanteuna da lalaki omah nanya deui teu mah naon-naon mah pan indung kuring terus ngaleos jadi nu dicarekanna teh teu dibere waktu keur ngalawan atawa ngabela diri tah kulantaran kitu harita keneh ge salaki kuring ini mah omah ngahuleng manehna beuki watireun ka biiting nu hirupna kalah kabeuki balangsak estu katurung katutuh kasedihna akhirna pok deui menanya leuleuina keur panon semucayan kumaha tuh lamun geus kieu bibi nu mawi kuring ka kida bingungna
Nah kudu kumaha atuh tah dangukeun kumaha omah. Anak kuring gawe parasea parebut ka heureunyan. Jeung parebut dahareun komo mun waktu daharna sok ganeng. Diiting ngareret kana jendela hayang nempo anakna nu di jero imah. Karunya teuing bibi sok atuh bantuan atuh nu tugas prekna ku kuring. Teu karasa lah bet diganggu ku mak. Mun teu mah geus anggeus meureun cing ajakeun. Maluna hiji deui. Mun geus anggeus urang asakan karunya ka barudak. Sok atuh mah bantuan dengan seutik deui. Durun ngarutuan gaplek dijieun tipung sangkan bisa jadi awung. Ma omah karunyaeun pisan ka itu utamana mah ka anak-anakna nu harita garande. Malah aya nu ceurik bari mak-makan mata kuatir. Bari nutu teh ma omah janji ka itu yen engke parang beuting yen engke pas sore. Rek mere pare sagegeus keur daharna barudak. Lantaran beuting geus bebeja teu boga keur sore. Keur dahar sore. Atuh meni atoheun beuting can diberege geus asa seubeuh beuteungna. Akhirna para mitra nu gaplek teh beres. Ma omah balik ka imahna sedengkeun beuting mangolah tipung gaplek di pawon. Teu malirek ka anakna nu reang ngaromong campur jeung anu ceurik meni gandeng. Sedeng awug asah barudak diparab atuh jempe nu kadenge sora nu nyaprek wungkul. Beuting ngabandungan anakna nu ngariung limaan bari ngubarek si mata. Wacapkeun deui isukna beuting tetep aya dina katunggalaan anakna nu 5 mata kuatir jeung mata melam. Lantaran daharna teu cukup ngan ukur mangis tabalapar wungkul. Di barang ingit mang kamin ma iwat geus tara nempo deui ka imah beuting. Beuting tara ninca ka imah indungna sabab aya hiji lalangse ipis anu jadi panghalang. Nu hese ngabuktikeunana. Lantaran ayana dina hate masing-masing akibat dina pabentar paham. Harita kira-kira pukul 8 isuk-isuk beuting boga keneh sanggup sesa kamari. Sanggeus dihanetkeun sarta deungeuna dibagi-bagi keur sararea. Terus dalahar ngariung anakna nu 5 meni recok barang dahar. Kupang leutikna diuk dijireun beuting sora piring nu diadu jeung senok. Meni terang-terang ditema ku sora ceplak jiga nu dihajakeun maklum barudak teh. Memen ulah ceplak dahar teh atuh mewah ciga kuda. Cek mimin kaadina nu panengah kituna bari noel kana pingpingna. Tapi dasar kudu rame si memen ngalawan manik noel bari moloto. Kenan teuing kumaha tuh da moal matak naon-naon. Cenah kituna bari nyomot hancengan lanceukna. Amdi wapkeun camuil dicapek puguh we. Ngiringin keheuleun panon molotot plak leungeun nyi memen. Si memen ditepak. Naon teh cicing atuh nih? Maneh aku dicicing kok pote ngope pang wae jiga leungeunna palit dasar budak berawang beungaos ya. Nyi mimin keheuleun. Panon molotot tungtungna duanana silih koe. Silih cakar silih tepak cul sangu teu dipalire keur kitu budak nu sejena milu deui ngaromong bari silih siku jeung nu deukeut. Puguh para mitra beuting keheuleun najanya jeung watir ka anak oge ari nempo balangor jeung bandel mah. Teu burung bijil amarahna. Haok nyarekan anu-anu keur dalahar bari ti popolot. Jambe sia bebenit. Naon kabina-bina teuing atunya ngaganggu teh. Meuli sahuleun nu jebrog sarwana kalah kamawar teu bener. Cari tinggal teh ulah ganeng ulah pasea barina oge. Cek beuting. Bari molotot ka anakna nu opat. Ari nu bungsu mah hep-hep dijieunana. Masih memen belum mak sang batur dicomotan. Punya kebagian saeutik dari cokotan ku si eta. Si Ubun dirawu tuh ku si memen sanguna. Mimin harita para mitra sadaya nyarita. Bari plak deui nampiling adina. Atuh ngalawan deui si memen tungtungna jiga pasea jiga tadi. Sugan kulit takolan si babenit teh nya. Ngajaran og sia. Mau diberi nyatu si barang hormat. Bila-bila teuing ka indung teh nya. Nyokan we salilana sarturan jeung mamantangul. Malah ka bapak sia teh meni namalain pisan mergom teh nya. Diiting meni burial bun celit ambek ka anak-anakna. Tapi si nenek ukur nyerengeh kop kana gelas cai ente. Tapi leungeun awesang urut minyak tina lauk asin. Ari sikuna kadupa ku adina blok cai teh bahe kana hancengan si Ubun. Budak teh ceurik beuki gandeng we di dapur teh. Astagfirullahalazim. Nah, ari sia teh kabida-bida teh memen. Aing teh kudu kumaha atuh teh gablek teh pikiran sia teh nya. Sanggup masak kitu-kitu deui, we kabida-bida teh. Atuh aing teh mesti.
Miting para mitra sosoak bakat ku abak. Si panon remai teka tahan abak jeung sedih. Nalangsa kabina-bina soaku anak nu balangor. Ari si Memen ngan ukur ngareret ka indung terus melaung kana hancengan adina pok ngomong. Mula di banjur teng tema, uyan sekalian ngerasa anjing angen. Memaneh mongkeun keuing. Cenah bari kop kana piring alas adina nu geus ka banjur teh. Tapi kaburu disentak ku indungna. Memen? Siapa kudu di dia diukna jeung heuh. Sok deket-deket mah di dia. Kuna sanggup si Umun, kan ulah diganggu. Sok maneh ka dia. Lamun teu nurut jadi bale dong ku aing ku coetan. Piting ngamang-ngamang coet. Nu aya samar guangna. Panon molotot ka si Memen puguh we meuni murungkut ari kitu mah. Si Memen kop kana alasna terus ngangtung. Maksi narek pindah ka deukeut indungna. Ngarah teu ngaganggu ka batur. Tapi dasar budak baong ngaliwatan teh lain kasih siriungan ieu makal ka tengah lengkah panjang maksudna mangarah teu nincak alas dulurna. Panon teu nempo da kahalangan ku piring nu dikeukeuweuk ku dua leungeun keduk sukuna najong teko blok. Cai bahe ka indungna atuh meuni ngagurubung di iting. Keuheuh jeung kemes ka si Memen kalayan teu sadar. Leungeun para mitra. Harita teh nengelengan si Memen anu keur nyekel piring di eusi ku samu kuprak diri murad samunung kali saeutik tamprok teh nu nyesa si Memen curi. Ampun mak cenah gek diuk kecerik bari ngaging bibisi si panon juuk beungeutna beuleuh. Da sia katurunan bapa maneh teh badal jeung baung kabina-bina teuing. Cek bading nanya mah sia mantong lewe. Puas sia. Tengah kanan kejo oge, da bohongan tergong. Keur kejongan seutik deui teh hayo dipiceun. Dimaraseun ka indung sakeueur beunghna. Banget ya. Tong cerik di sini banjur sekalian ku aing. Piting siga teh sadar amak pisana ka si Mamen. Nu memang budakna baong sedengkeun jimimin ngan ukur colohok. Panon caian siga nu watireun ka adina najan baong kieu kitu-kitu teh mah karunya. Ari si Ubun nu tadi ceurik ngadak-ngadak cempe melong ka si Memen nu keur dicarekan ku indungna. Dina kaayaan kitu para mitra panto dapur aya nu ngetrokan ka denge beukit tari. Sabab teu buru-buru dibuka. Ari diiting kalah colohok amarah cangler kasemah teu pati mirosea. Alhamdulillah terang-terang asal. Satu para mitra nu getokan panto imah di iting teh. Iting. Kunaon ieu teh meuli ribut kieu? Cek nu ti luar bari tetep ngetrokan panto jek barudak jempe. Sigan sieun kuninina di iting pop nyarita ka anakna. Ini bukakeun da panto antulakna. Cenah bari ngareret ka nyimi nu cikal. Nu dikita teu talang kecul hancengan terus harita murup kana panto. Korotak perai muka panto sup kajero horeng ma iot anu geus sababaraha kali ngetrokan panto. Kakara harita bisa kajero panon melong ka incuna nu mariung hatena deg-degan. Geuning emak mah ngacalik mah. Cek biiting rada reuwas. Sabab ieu keur nyarekan anakna ana jebul ma iot. Kami ajar datang ka dieu teh nempo maneh jeung barudak. Sakeun naon kitu mending ngariung jeung deui kadengena meuni ribut. Jika anu parasea, nak kunaon atuh barudak teh. Mak iot melong ka anakna, terus ka incuna dipapai hiji-hiji siga nu hayang siri. Keur dibere dahar pugu emak tapi kalah ka parasea, mak atuh calik mah. Ulah ngadeg bae di lawang. Cek biiting bari ngusap beungeut. Hatena deg-degan keneh jantung ratu sesa amarah ngagolak keneh dina dadana. Tapi sabisa-bisa dipepes ku hate para mitra. Dilelemu ku pikiran. Dipepes namanya. Ari ma iot para mitra kerek siga nu ngarasa aneh memeh diuk teh melong heula ka incuna nu ngayung keneh. Malah si Ubun mah meuni eurih-euriheun da tadi tas ceurih kitu deui si Memen anu baloweng
geus kitu mah gek mah ieu. Nah tuh para mitra lompat gek. Nah, kelepat para mitra sanes gek atuh para mitra. Gek mah iot diuk pok nyarita deui ka diiting. Nya sati iseun kita nang ka mana ari si Kamin. Mayot hayangnya kalayan jelasna ka mana Kang Mang Kamin sanyana. Apanti kamari ge teu aya balik mah da saprak diomongan ku mate terus ini. Sata nepi ka ayeuna teu balik-balik buka ka mana. Kuring ge teu nyaho lantaran itu teh carita teu bebeja ka mana-manana. Ya babi iting tegas tapi hatena ngaleket ai lantaran inget ka salakina. Nu geus init gara-gara dipaseaan ku indungna. Iting ngarasa melang bisi salakina luluasan bisi tega kana diri alakan beak karepan. Oh, jadi nya syukur atuh ari ieu mah. Mani kitu marah teu loba pikiraneun. Sabab kedrahaon salaki kitu patut diampihan barina oge. Mending oge nih yang ada saja loba keneh. Maneh mana jana. Ya. Semoga anak 5 ge moal burung payu deui ka lalaki saja. Mak ieu beujian atoh ngadenge Mang Kamin ini. Hatena ngerasa puas, tapi sabalikna ari diiting beuki dieu kalah kabeuki sedih. Lantaran geus karasa ripuhna ditinggalkeun ku salaki. Ari diserahkeun mah beda deui urusanana, tapi da ayeuna mah teu puguh. Kitu lain kieu lain barang ngadenge omongan indungna hatena ngalenyap pok nen mas. Ma saya nama ulah kitu-kitu teuing nya dios teh sabab burung palung oge. Bodoh oge Kang Kamin teh masih keneh kasebut salaki kuring. Ma tegedah nya dios kitu bener mah bener we tapi ulah kasida teuing mah. Nah iot molotot kuntuna kekerot teu panuju kana omongan anakna. Nu tetela teu luyu jeung kahayangna satedapan mak iot molokok ka biiting siga nu keur ngadu pangabaran. Lila-lila pok ngomong deui. Iting? Nah, maneh bat ngomong kitu. Goblok keneh kitu. Sanes urusan bogoh teu nak mah, tapi carana nyarios teh ulah kitu. Apan hade goreng burung palung oge Kang Kamin teh salaki abdi. Nu cantang tu bakal goreng saumurna jeung deui apan masih keneh sah jadi salaki abdi. Jangan asa awon we kasebatna upami emak nyarios dugi ka kitu teh. Jadi benu keneh mah we da abdi ge moal ngahalangan. Tapi ulah kitu-kitu teuing sabab abdi ge milu teu geunah hate. Cek biiting meuli capetan. Basana rada lemes tapi kadengena kumaha iot tabah ngahudangkeun amarah. Sabab kahayang manehna sasatu diluyuan ku anakna padahal mah bisana aya kajadian kitu apan ngabelan anak jeung nu jadi incuna. Sana babalian teuing jeung teh saiki. Kami mah lain keheul ka jelmana tapi keheul jeung teresep kana kalakuanana. Coba aku bareng pikir. Wanya geus boga anak 5 masih gen bubudakeun. Narek iraha manggi kamajuanana. Datana gak kaburu beak umur kaburu kolot anak dala demanten. Moal kaurus tamtu kahareupna bakal leuwih sangsara. Tidak ayeuna geus teu kuat maraban anak jeung pamajikan ngan ukur ngandalkeun pamere kolot. Kudu usaha lalaki mah lain bet ngalamun we gawe teh sabab anak pamajikan teh kudu diparaban. Pilaku anak diparaban hugut onaman mah. Apaan hugut ge? Apaan kudu diparaban ke jo anak teh dipakean diurus. Diuruskeun kasehatanna sakolana ari ieu sagala teu metu. Dasar jelema kuguleun. Muka hartos nang upami leres-leres mamah ngewa. Pada kelakuan anak. Nah tuh bibikan nyarios kitu na teu aya deui basa nu langkung sae. Da geuning tah wae papisah ka kuring teh. Biiting rada nyeuneu teu panuju kana omongan indungna nu memang matak nyerikeun hate. Naon sia itu mah? Di sawe ngomong teh nyanyahoanan ngaluluguran kolot. Pokona mah ieu. Namun maneh hayang pindah hijin kasenangan kudulut kana omongan emak minta diserahkeun ka si Kamin ulah kapalang. Ka ida mah maneh geus eueuh teh dieu. Siji kasempetan anu hade bebe jakal bae yen si Kamin ninggalkeun imah kitu. Ninggalkeun tanggung jawab salaku siji salaki. Nu boga kawajiban pikeun maraban ka pamajikan jeung ka anakna. Tah ku cara kitu babari. Bisa minta diserahkeun sabab si Kamin moal aya pamonangna kitu. Tak kitu iting. Kudu digugu ku maneh. Mun teu ngagugu ka ieu hati mah teu ngahargaan ka kolot ya teh. Mak iot beuki tegas nyeritana. Tetep dina pamadeganana para mitra sadaya. Teu beunang dionget-onget tapi diiting oge teu kagoda manehna kuat nyekel pamadegan. Teu babari ka pangaruhan sabab inget kana papatah ti ma omah yen ieu teh hiji kogoda.
sanes ngaluluhuran kasepuh ma abdi teh nanging aya keneh harapan we anu sajena lain ngan papisah wungkul leres ari notos kalangkung mah salaki abdi teh kitu tapi muga-muga we kapayun mah moal sing aya parobahan sing aya elingna da moal kitu wae meureun Kang Kaming teh ane mah ngarep-ngarep alangkang heula nunggu anu campung karuhan ubaya mimitina naon-naon oge moal ujung-ujung beragrak di langit mun ayeuna ngaduul jeung aya kadaek sekira aya kemajuanana sababna naonan oge ari teu daek melak mah moal panen kitu deui si Kaming lamun kedua mah moal aya kemajuan cek mak ieu teh eleh nyarita sigana teh hayang meunang wae salilana nu jadi anak kudu tunduk ka manehna. Di itu teu ngomong deui ngarasa ka aku pamadegat indungna anu tetep aduh dina nyekal tujuan sigana keukeuh hayang misahkeun nu jadi anak sangkan rumah tanggana pegat dina kaayaan kitu barudak anu tadi tas parasea teh ngadak-ngadak akur deui tuluy parindah ka tengah imah tuluan ngeun ngaganggu ka kolot anu keur silih tempat ini min mangku anu bungsu adina nu tilu ngabring ka tengah imah lalumpatan dina palupuh menibrug breg terus arulin teu malire ka indungna cing pikir sakali deui iting ulah eleh teuing ku salaki atuh maneh teh sabab kudu boga harga diri maneh teh kudu ku kami teh diurus ti lembut dipiara ti budak diwarah jeung dididik kana sagala rupa pangabisa tidak ku ayeuna rek daek kitu wae dikitu-kitu ku salaki mikir atuh sing karunya ka kolot nu geus capek ngurus maneh ti lembut kami mah lain hayang dipulang tarima ku hartana tapi hayang nempo anak senang sedih mun nempo anak dikitu-kitu ku anak deungeun teh teu suka teu sudi mak ieu nyarita deui tetep dina pamadeganana sedang biting teu buru-buru nemalan manehna bingung ka bina-bina ka inung kahayang mah ulah ngajaheutkeun kana hatena ka salaki mung ari ngalawan ka bina-bina teuing mah nya gesok nyarekan atawa ngageleneng datara ari nepi ka minta diserahkeun teu pupuguh mah ari ayeuna gogoda datangna ti inung sorang nah sia kala tangah hulung teu kadenge omongan mah sanes teu ka kuping mah nanging teu ka hartos we sareng matak bingung da puguh teu luyu sareng besi hate abdi teu akur jeung tujuan kalau mana nu teu luyu jeung teu akur jeung aing aku maksud jeung tujuan maneh sanyana cara sapisang saraku salaki mah ieu melotot para mitra beungetna geuneuk asa dihina kudu jadi anak sanes ditu mah dari di sangsaraku salaki mah abdi ge alim tapi carana we ulah kitu sabab dia teh kasar teuing mah tantu we buat teuing bakal leuwih sangsara mun cara kitu mah eta teh can tantu bakal laksana sakumaha nu dipikahayang cik diiting rada ngageter sorana sabab ayeuna mah amarah timbul keheul ka indung anu keukeuh bae harita teh kudu nyerahkeun atawa kudu menta diserahkeun kana jadi salaki atuh mah iot oge beuki jengkeleun tapi ayeuna mah teu buru-buru ngomongan ukur melong salila-lila ngan yakin sorot panona siga nu ceuceut kaum dangu barang keur silih pelong bari ngumbar ka keheul kadenge anu ngagubrag di tengah imah disusul kudu ngajerit mata kuatir sorana tarik asa ngajelekit kana ceulik tembus kana jajantung ma tolong ma dulu ma cenah beuki lila beuki alon les jempe cerit anu sejena ngajerit horeng nyimin ma tulungan si memen ma si memen ma sorana leuwih tarik batan tadi tubuh diiting jeung mak iwat rada tingrarenya lewat ka jero imah kadenge sorana lalumpatan dina palupu barudak anu sejen carerik mengireang kaayaan mata kabur barang gok ka tengah imah diiting meninggalnya pelantaran pos si memen anak anu panengah geus ngalempreh teu balak aya kunaon kita dikumahakeun si memen teh
Biting nanya kasih cikal bari ngarabu si Memen anu geus leuleus daya-daya. Malah peureum si Gamagi. Harita teh para mitra. Miming teu nemalan kalah ngading dieu ceuri. Siga nu kanyerian reuwas jeung sieun. Amen kunaon ujang? Kunaon kita kunaon? Biting ngagulang gaper si Memen geus leuleus daya tanaga. Malah panon peureum atuh puguh biting meninggal lenyap reuwas. Terus anakna digugulung bari diceungceurikan ditanya sababaraha kali. Tapi tetep teu bisa nemalan. Atuh gauk biting ceurik bari nangkep anak. Aduh, mah ya tulung kunaon anak kuring mah. Kunaon anak kuring ya si Memet. Jangan beki atuh anak ini kunaon ya nya. Ya mah tulung anak kuring kunaon. Cek biting telat ngagebig-gebig anakna. Tapi beki lila kalaka beki heuras. Digebig-gebig oyang kabeh. Puguh biting beki ya karik-kerikna. Masa Allah anak kunaon atuh si Memet teh. Dikumahakeun ku maneh Mimin. Atuh ngasuh teh balang teuing deuleu. Kunaon mimikina ieu teh? Cek Ma'iot melong ka Mimin nu harita hareugeun bakat kureuwas jeung sieun. Si panon juuh melong ka adina nu keur digugulung ku indungna. Siga nu geus teu nyawaan. Mimin kumahakeun ku maneh teh si Memet teh. Jadi kieu buru-buru beulah jawab. Kunaon si Memet teh kunaon? Biting nanya bari jeung teu oleh ceurik pipina basih ku Cipanon. Pasti dina naon, umat dina naon. Labu. Jawab Mimin bari ngadeg-deg sieun katempuhan meureun. Beungeutna meuni tias kadu norok-tok siga nu kabulusan. Ulah sieun-sieun nyai da moal dikupu mah aku ini oge pok beulah caritakeun. Kunaon mimikina si Memet teh? Ma'iot nanya deui lantaran panasaran. Hayang nyaho kana sabab musababna, sabab kajadian eta maka kaget teh ka hati ku akal. Nya nyai, sok caritakeun. Ama geulis ulah sieun-sieun da moal dikupu mah. Kunaon si Memet teh kunaon atuh? Biting nanya deui atuh ari diolok kitu mah. Hate Mimin rada teger pok ngajawab. Mak, ini si Memet teh labu tina kursi keur kukudaan terus ragrag sakitu mimitina mah. Hah? Tidak aku ragrag tina kursi nepi ka kieu Mimin. Mama teu percaya dikumahakeun ku maneh. Biting siga teu sadar. Nanya deui bari molotot ka Mimin anu bari ngadeg-deg anu ngadeg-deg Mimin sieun. Tapi dikupu mah labu tina kursi. Mimin beuki pias beungeutna sakujur awak baseuh ku kesang tiis mata kuatir. Kumaha teh teh mah da geuning si Memet teh maot. Kumaha nya mah kuring tulungan. Biting ngagugulung anakna di balentor di ciuman. Bari terus digebig-gebig deukeut dadana tetep. Si Memet mah cicing para mitra teu bisa nemalan da teu beunta-beunta acan sabab geus maot. Nah kumaha atuh iting kunaon atuh anak maneh teh cing. Kami milikan ulah dikitu-kitu watir. Ma'iot hayang silik terus mangku si Memen anu beuki heuras awakna. Kubi iting diceungceurikan Ma'iot mitenan awak si Memen. Ya can percaya lamun disebut maot mah tapi tetela. Ketegja jantungna geus teureun awakna beuki tiis sarta semu hareuras oyang kabeh. Kumaha mana cager deui anak kuring teh? Cilaka iting geuning maot si Memen teh. Kami jadi ngungna kumaha ari ngulungan maot atuh. Jeung kabur ongkohna ka mana atuh nya ari si kami. Begitu inget kana kewajiban teu inget ka anak. Ma'iot jadi kukulutus teu puguh make jeung inget ka mangkamin anu geus dititah. Inget ku manehanana. Maot mak tuh ribet kieu nasib kuring teh mak. Dadah teuing elen anak mak. Jangan maot atuh ihap ka dieu anak tu. Diiting ngarebut deui anakna ti Ma'iot ditatangkeup siga nu teu eri. Si Memen nu geus maot diusapan tongongna bari ditatangkeup. Diadakeun kana dadana. Sing sabar iting sing ering ka diri. Ingat kanu kawasa ulah kitu deuleu. Da meureun mana kitu geus tapi kana titis pulisna. Akhirna mah Ma'iot netelingan ka anakna. Sangkan sadar dina narima dodoja. Tapi biting teu nemalan kalah terus ceurik ngabangunyi bari mamangku layon si Memen. Hari Mimin jeung adi-adina carolohok bengong. Dariuk meuni ngajajar nempokeun indungna nu keur ceurik bari nangkeup si Memen. Atuh nempok kitu mah Ma'iot deui ngalenyap hatena nyeredet asa disisik ku hinis. Watir ka anakna nu nanangan lara tungara keur mah sedih mikiran nasib jeung salakina jeung ka ayeuna katambah deui ditilar ku anak pok deui ngarelem.
Nangis kiting sing tegar hate, sing sabar sing tabakal. Ulah rek arawa subaha kami ge milu sedih jeung nalangsa. Tapi teu kudu kamalinaan, tamana kitu geus takdir Gusti nu yang widi. Sing eling kiting sing inget cenah bari ngucapan walikat anakna Cipanon Maiyot beuki juu. kumaha? Diiting terus nyusutan heula Cipanon geus kitu nuluykeun deui ngomongna. Norolang di barung ku juuhna Cipanon. Kuring malain sedih tinggalkeun laotna, sedih teh bekas di heulang teu gugur teu angin betieu jadina. Sakunaon atuh anak kuring teh sanyana. Nangkaning tadi teh tas dicarekan ku kuring, tas dipolototan jeung digebuk. Ayeuna bet ditinggalkeun dina kaayaan kieu. Mun nyaorek maot moal di kumaha aku kuring ge mah. Sebab nyeri karasana kana ati, ini sedih asa di sing jeletit. Tak itu emak nyeri kula lampahan sorangan, kuring sorangan, tadi tas dicarekan. Hari ayeuna bet jadi kieu. Ampun emak. Kudu kumaha atuh kuring teh kuring tulungan emak. Kitu cek Biiting segerup cerikannya nyerian. Anakna masih kan ditatangkep atuh meninggal las Maiyot teh tega nempo anakna nu manggika sedih. Tapi teu bisa nulungan ngan ukur mepelingan bari ngalelemu hatena. Mitra kaum dangu. Harita para wargi sadaya Maiyot tuluy nyarita deui. Hardi kumage itingkeun bae sing ikhlas sing ridho. Nu dicadak ku gunu kagunganana. Urang mah jalma teu boga kakuatan, teu daya, teu upaya, sagarupa angin Allah nu ngaresakeun. Mana kitu ge si memen teh tepi kana poe ieu umurna. Keun sing ikhlas sing ridho anggur mah doakeun sangkan arwah budak nepi ka nu kanu kagunganana. Ayeuna mah sing sawar sing tawakal urang dipake aral subaha. Yung urang pura sarasa kumaha mistina. Sabab watir ari di kitu-kitu wae mah. Kitu cek Maiyot ayeuna mah manehna teu wani teu buru ngumarak Cipanon. Sabab tadi teh kasaksi jeung kadenge yen anakna keur nyarekan incu-incuna nu memang balangor. Jadi kaharti pisan mun Biiting ngarasa sedih kingkin lantaran anakna nu tas dicarekan maot ngadadak tangtu asa diheulang oge. Nya mak kumaha atuh da ayeuna mah geus kieu jadina. Tapi kuring teh bingung kumaha atuh ari geus kieu. Biiting rada lelor hatena. Geus we sing tenang itingkeun bae marek bebeja kapal bae jeung Pak RT kitu di kata tanggaliana. Sabab ieu layon teh kudu buru-buru dipudasara sakumaha mistina. Nah atuh mah kuring mah ngiringan wae. Sok atuh budakna golerkeun di dieu ulah dipapangku wae. Tapi kayak urang ngampar heula samak bising kayak kaburu loba batur. Sing barudak kasih heula urang ngampar samak teh urang ngamparkeun heula samakna. Cek Maiyot beri tuluy nangtung tuluy pramita. Nyokot samak di kamar saaya-aya sakurang-kurang narek pinjem kata tangan. Nimimina hidang ngurus budak nu sejen kabeneran arurut deui. Ari keur aya kajadian kitu mah barudak teh cara meot di pojok. Melong ka indungna nu keur ngagugulung si memen nu geus mau. Tekung si lila layon si memen geus ngajepat dina samak dirurub ku samping kebat. Di sang hareupan ku Biiting nu geus jampe ceurikna. Ngan ari Cipanon mah teu oleh merebay da inget ka salakina. Malah bari nungguan layon teh ngumpat sajeroning ati inget wae kakang kamang kami. Kang kami. Nah kamana wae atuh akang teh ceuring oge. Ulah sok luluasan, ulah nganteur ka keuheul ngumar amarah. Ayeuna aya kajadian kieu kumaha tanggung jawab akang. Na teu sedih lamun ditinggalkeun maot ku anak nu sakieu keur cooeunana. Kitu gerentesna dibadi barengan. Umurubutna Cipanon teu boleh juku. Sedang Maiyot harita teh teu buru-buru turun kaburuan. Muru ka imah Mang Kami, Mang Umid anu pangdekeutna. Tapi hanya geus irit ka kebon terus ka imah Mang Idik ngan aya pamajikanana bungkul. Maiyot bingungeun gidi ka imah Pak RT muka parangan deukeut. Tapi keur eueuh di imah tungtung nama Maiyot kalayang koloyong sorangan rek menta turun ka tatangana. Edas kudu kumaha mun geus kieu ye wayah kieu. Keur meujeuhna laliar jelema hese mun menta tulung.
tapi si Odo aya di imah tawan teu nyakeun rek diteang ku aing. Cek Maiyot ngomong sorangan, tuluy init ngajung-jung ka imah Kang Odo. Waktosna see